Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati kalimati la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu 'alat tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sari'atu aqwalun wa tariqatu af'alun wal haqiqatu ahwalun wal ma'rifatu rasulun. Wa qala aidan, as-sari'atu sajaratun wa tariqatu agsanuha wal ma'rifatu awraquha wal haqiqatu samaluha. Wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Allahumma tahlana bi fadhil arifin, rabbana tahbainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ansilna munsalam mubaraka wa anta khairul munsilin. Bi barakati wa karamati zaman sahibul fadhil arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mugia sadayana ayatina kawilujenna sapapaosna tabih-tabih kajembaran rahmannya di labat di luar, mudah-mudahan sadayana mengawakilan anu teh halakir, amin. Kadayan mudah-mudahan di nararaga syukur bin nikmah nyaeta mabuktaskeun penghambaan urang sadayana ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka nu paling utami hiji painten maksad ngabuktaskeun syukur urang bahwa rugi ka ayeuna dipaparinan kana kasempatan yuswa bari sehat, ujung-ujung caket alhamdulillah di Maluku ge dugi ka dieu alhamdulillah. Di Ciakar dugi ka dieu, di Gunung Tanjung sanes kantorna. Ya kalayan anu paling utami ya teh anugerah Allah Subhanahu wa taala nu teh terhingga. Mudah-mudahan harapan urang samadayana terutama ya Masjid As-Sifa sinareng sesepuh ge nu ngalorotan sadayana ngajantenkeun saksi sehingga ya Masjid As-Sifa diabadikeun ku Allah, ngajantenkeun kendaraan jaga di yaumal jazaa. Jadi marapah capek berkali perjalanan sanes sakedap dari perjalanan sanes pendek, bahkan dugikan nyaurkeun 3000 tahun akhirat. Di masa teh entos we kanggo sesepuh pimpin sadayana ieu Masjid As-Sifa mudah-mudahan diabadikeun sakala ieu ngajantenkeun kendaraan menuju sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengna rahmat wa kasalamatan mugia salamina tumatuk kajunjunan urang samudaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu bertepatan ayeuna masih ngeunaan dina sasi Roja Bongian kaping 27 ayeuna teh bertepatan di sana ayeuna teh kaping 27 Roja ayeuna teh pas pisan pilih engke weuh di dieu teh karulem
langsung praktek Isra Mi'raj sadayana siap tuh kawan. Mudah-mudahan dan insyaallah bagi tentos gerana sargerana 20 genep dinten seueur-seueur anu siang wengi rojaban di mana-mana insyaallah. Sejarah Mi'raj sadayana bagi tentos katampi diaturkeun ka sadayana kantun praktek Mi'rajna praktek Israna. Mudah-mudahan urang samadayana kenging jemputan Allah Subhanahu wa taala bagi dia gabung ke sabana untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwan warahmat rahimakumullah. Alhamdulillah alhamdulillah wa syukur alam ni'amillah simkuring kalentang bingahna anu taya hinggana gitu mentelepat simkuring dari hidman dia tas katilu kalina emang namanya tilu kali. Alhamdulillah tilu kali manakib mung dina sadesa aya anu sasasiman teu ngerokel. Alhamdulillah wengi Kamis anu sasi kapangka sareng ayeuna tambih-tambih aya dina kamajengan. Begituna anu tanya mudah-mudahan khusus pangarsan haji ieu benten sesepuh disebutkeun ku sadayana mugia ditambih-tambih kesehatan barokah Allah, muga dijatuhkeun penyalur rahmat Allah, dijatuhkeun penyalur ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Khusus kanggo sadulureun anu pancakeun Masjid Asyifa sareng sadayana ngapalateran nyaeta dugika painten Desa Batu Subur sareng Desa Cihaur oge sadayana jamaah Iwan Ahwat mengucapkan anu tepi mudah-mudahan sadayana sami-sami kemilipan barokah Allah Subhanahu wa taala. Mugia sesepuh Masjid Sinarang jamaahna oge sadayana mugia salamina aya dina kesehatan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iwan walawat rahimakumullah. Hapunten kalau mukadimah bara disarepetkeun wae panginten mugi alhamdulillah guru sim kuring teh siap-siap dipengker sampai absim kuring. Alhamdulillah panginten mantena ayeuna mah siap tampil. Biasana masuk nyumput wae gitu ayeuna mah berkah dorongan pisadayana sim kuring kuat reug-reug kitu nya. Reug-reug alhamdulillah sim kuring teh mas dari kersakeun ka dieu bade teu damang atanapi aya keperluan atanapi terus dijemput ku Ajroil teh giring geureuh bari ka nonton teh katabihan gitu. Alhamdulillah imamna asnaun kene Ustaz Syahbudin subhanallah doakeun ku sadayana mugia pelopor urang samadayana para ustaz asatid ustadzah para ajengan kiai sadayana mugia dijatuhkeun penyalur ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sakedik paninten kanggo nu kaemut dina wengi ayeuna margi ieu teh paminten teh acan pakosna budaya nu namina toriko mah masih kene seueur anu asing kitu nya. Padahal dina Al-Qur'an aya tadinya sakumaha bilau Allah bismillahirrahmanirrahim wa allawis taqamu ala tariqati la askainahu ma'an godako. Lamun tidak Allah lamun anjeun gitu istiqomah dina tariqah. Tadinya tadi judulan bagi tariqah ngan judul mah tariqah ti Allah atau mati urang mah tariqah menuju Allah maka Allah bakal ngabarinkeun ma'an godako. Lalu Pak Arimaan teh cai. Nah, jadi alhamdulillah nanti ada perekat mah Allah bakal dibaparinan cai sumberin sana nafas 12. Diajar torikoh mah gitu alhamdulillah. Jadi diajar torikoh mah Allah janji bade asalkan istiqomah Allah bade maparinan cai. Nah, sumberin langsung kata mitos 12. Aya di payun tilu tuh aya nu bodas aya nu koneng aya nu kiru. Aya teh panginten barokah diajar berto bariko. Asana sekalinya hungkul Pak ari tariko teh tadi Allah bakal maparikeun ma'an godako nyaeta cai teh sipatanana ari cai teh sifatna teh menyenjukan. Hiji lamun kamu dirima nuju hareurang hek ibadah seger teu tah.
dibayangkeun upami ibu-ibu pas boga cucieun tos numpuk gerohaneun gentos pinu empeleun meuli geus bala ari caingna teu aya samyona teu jalan kumaha tamu bari kunaon ieu tayamum upami ada saya tiasa digentosan ku tayamum ieu mah gerohaneun mangkani muih aja gitu gerohaneun seueur ari cai teu aya hiji tah peryogi katingali peryogi cucieun di satamarukeun geus 2 minggu da kapok nu bapana nu budakna nu ibuna dugi kan numpuk saminggu cucieun tinggal pegeuk geus bau cai teu jalan tuh kaperyogian di luar teh cai teh kitu mudah-mudahan Amir tidak paham ya gitu kalau tidak paham jangan memaksa saya harus bahasa Indonesia tapi Amir harus kursus bahasa Sunda maaf sebentar betapa periogina cai sing horeng teh cai gitu air atau air cai teh air gitu betapa perlunya kita dengan air karena air itu kebutuhannya satu apalagi ibu-ibu untuk mencuci piring dan lain-lain untuk mencuci pakaian untuk ngepel dan lain-lain bahkan mobil kotor pun harus dicuci pakai air bahkan kalau nanam ikan di balong pun bisa nggak tanpa air tidak makanya balong ogenan badai ngelak laut teh kena ayat tos bening panjang teh inti nama betapa lamun urang ku Allah hujan teu diturunkeun kadua lamun cai nyusul teu dibijilkeun kira-kira dipul lamun satahun tong-tong satahun halodo 7 bulan kados kapungkur dengan sasi kados halodo kuat keuning samyo tos teu naik sadayana dipor di jeroan beli kalah batur aya nu protes simkuring kalau artos bisa jadi ngabor 100 meternya nu teu ada khawatir kalah we cenah beakeun urang bukan ngagali 12 meter dugi ka ngaralih ka barawo pasawarawan anu saat ngagalali sumur saking perlu dicai atuh ari teu aya di bumi mah ngapal ka mana-mana da ari nyeuseum mah teu tiasa kutayamumnya Bu acuh podas tiasa kitu kutano bersih nyemon tos cai baju dulu ke dawa Allah wistaqom alat tariqati la asqainahum ma'an godako ketika kita istiqomah di dalam tariqah khususnya kita lagi belajar di dalam tariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah insyaallah Allah akan memberikan kesejukan ke dalam hati akan memberikan ketenangan ketentraman dengan zikrullah karena zikir itu zikrullahi akbar dengan zikrullah sok ayeuna dugi ka jam 10 nepi ngawitan tausiah acara hiji ieu kana jam 12 tapi katinggalina tos sepati rada di bebetah ya betah teh kan ngan di bebetah dipaksakeun dari simkuring mah jam 8 teh seueur nu protes wong itu di ditu mah upami maghrib langsung ilmiah nah seseueur nama kedah dugi ka salat isya teh bubar nu bisa ulah make zikir naon sababna kudu singkat padat naon sababna besokna sueur ka kieu da ieu lain nu ngalagur saharusna pada sibuk teu ngawur mun aya nya mun sibuk-sibuk simkuring kada mau kasibukan moal aya waktu anu kosong tapi belajar zikrullah melalui metode thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah jam 12 kan dan aya gitu kadang-kadang beres oke nanti wakam bubar aya dilanjut karena halaku di Pak Haji Iwan dugi kata dua bahkan kan Haji Bebe ngawongi mah dulu ya tungguan gitu saking merasa sejuk dan ingin kesejukan ke dalam hati nah jantan ma'an kodako tempaitul barokah mudah-mudahan karomah Allah anu lungsur ka guru urang ditepakeun dihaturkeun ka urang dugi ka aya nama dikir mulai rada betah salat dugi ka aya nikmat alhamdulillah bahkan mudah-mudahan mugi ayeuna langsung mempengemot je sakumaha pidawuh Kangjeng Rasul mugi aya dikersakeun sadayana amin anu mana pidawuh Kangjeng Rasul
ajsaduhum bil ardi wa arwahuhum tahtal arsi. Allah manggaduhan hamba anu jasad nama di Masjid Asyifa, bukan di luar, bukan di lebat, ngan ruh nama bersama Allah, dugi ke aras, dugi ke ngagaduhan aras. Jadi ruh nama malatas nepi ke aras, dugi ke tembus kanu gaduh aras, malatas ka sidrah muntaha, dugi ka wa ila rabbikal muntaha. Nah jasad nama di Masjid Asyifa sigangan nunutan padahal nontos darugi ka Allah eta teh alhamdulillah. Nah, ngan bentenan ieu Isra Mi'raj Kangjeng Rasul mah bi ruhihi wa jasadihi. Atas saya dengan berjanji Bismillahirrahmanirrahim sareng summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Mulai eta mah api-api ibu-ibu mah nu aya wa ilar rihabil qudsiyah. Kangjeng Rasul mah di Isra kanjeng demi rozkeun teh biruhihi wa jasadihi, ruh jeung jasadna ngan ujungna tetep tembus wusul ilallah. Kan ituna berhadapan dengan Allah wa qarraballahu wa adna. Nah, kama urang sebagai umatna, umat mudah-mudahan termasuk umat pilihan anu ngagaduhan saur Allah teh ngagaduhan hamba wengi ayeuna wengian kaping 27 Rajab ari jasad nama di Masjid Asyifa bahkan sisigaan mah bari ngarokok ieu teh ngan ruhna hiper melatas menuju Allah. Sisigaan teh kitu Allah kan di Sidratul Muntaha lah atuh teu mungkin. Aisyah bareng kamari di Masjid Al Mubarakah bukan haji berulang sama dayana geningan aya teh kadang anu tina makna roh bahwa orang teh diliputan Allahna Al-Qarim, Allahna Al-Muhib. Terus asih bareng teh menuju Allah badan teh sese. Allah mah jauh ge hese dijuk-juk deukeut hese dicabak. Aisyah goreng mun teu make dikir rek kumaha carana. Terus teh sakumaha bidau Kangjeng Rasul la yasilu ahadun ilallah illa bidzikrillah. Moal nepi ka Allah mun teu dikir. Nu salat ge aya nu nepina kana wailun aya teh. Wailul lil bakal cilaka lain bahagia jalma anu salat anu mana? Anu sahur. Nu bagjama nu mana? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sahun cilaka, khashi'un bagja. Mun bagja berarti kudu husu. Aya husu nu mana? Dikir hobi teh bibit husu, dikir jahar teh kalimah husu. Ulah nyebut teu bisa husu. Terus ulah nyebut teu bisa husu eta kalimah husu teh la ilaha illallah. Dikir hobi teh bibitna husu. Ai salat rek ka mana? Pan ka Gusti alhamdulillah. Sing horeng teh bisa alhamdulillah ayeuna marana ka hartosnya. Si mungkin ge pas ningalian dina hikam sareng dina sirul asqar kalimat nu teh ada luas ese. Ke dasar di bumi kayu ruh paras kumaha naik. Nah gitu. Kumaha naik nah di Masjidil Aqsa kali itu urang di Masjid Asyifa terbang menuju melintasi 4 lapis alam. Mulki malakut jabarut lahut coba pulang tak kendaraanana. Nah sing horeng teh ulah ku ilmu nu aya di urang ari bae ku zikrullah ku Allah. Kitu da Allahna melemah da Allahna al-muhit maha mencakup ka urang. Jadi ketika ku Allah tiba ka Allahna kan deukeut atuh urang teh. Alhamdulillah. Mesti kali gitu kan langsung tepi teh. Ulah hese-hese napina tapi teh gitu. Dan kada teu lagi nulisan mah heula kan naros. Nepi teh kumaha eta mah cenah bacaan.
nya bacaan ge nusa ada tadi nama meme dikir mah teu apal malaweung meme ditalkin apal pokok gitu jarago eling kusara teh agen sugan mah ade can bening bae hat dikir mah sadayana ge salat alhamdulillah beres dikir jon ari geus diajar toriko nu aneh dikir loba tapi nyebutkeun ayeuna mah seueur hilapna terus teh osok ayeuna mah terang urang entong di luar dikir keur dikir gen seueur bisa teh tanya reos kitu ayeuna mah kahartosnya ongkoh dikir tapi poho aya teh kitu teh ari bareta mah teu apal poho aya sing goreng tidak Allah aya dina surat Al-Anfal aya 2 sing goreng teh dikir teh pasangan aya dikir dohir aya dikir batin aya dikir lisan atau dikir jinan bila Allah mah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum sing goreng teh aya nu dikir ku lisanna dikir ku badanna gitu kan dipraktekkeun jeung gerakanana aya sing goreng hatena teu wajilat qulubuhum hatena mah teu hirup nah bisa jadi hatena mah gerak di mana katen teu miraj keur dikir rak biasana dina kahoyong dina kaperyogian gitu nah toriko mah ngagiring urang menuju insyaallah mudah-mudahan kapilih nu nembe itu urang samun sanes ku urang ku Allah dijemput ku kalimah la ilaha eta kuncina dina hartos dugina ka Allah beudikir da ari salat amal nu sanes mah eta mah amal nu bakal dicanakna kitu nu bakal dicanakna kitu aya mobil aya muatan tah ari amal mah muatanana nu bakal dibekal amal teh ari nu ngajajakeunana di dikir makana dina ibadah aya syarat usul mun salat mah aya syarat sah aya syarat usul aya syarat makbul biar salat isya sah teu kira-kira usul tapi teu Allah sadaya diterima teu Allah kira-kira mudah-mudahan teh untuk apa ya nah engke aing nganggo upami nganggo zikir nu ieu tos ditalkikeun katuna ilmuan engke buka dina bab syahadat insya Allah sholat dubieu teh lain kur ditampi ku Allah da Allah mah moal butuheun sholat kurang komo sholat paralutut sebenarnya dia mau tanya sholat butut sagala kan ulah ya mah kamana we berasnanya mangga wangna daun geura upami urang gadohe mutan sholatku sorangan sholat bututan kedahna urang gaduh emutan sholat dikersakeun urang mah nganuhunkeun jadi sholat ge sing horeng teh kudu make la matuba illallah la ma'budu illallah la maqsuda illallah nepi ka la maujuda sholat teh ku Gusti berarti urang mah tinggal nganuhun tuh eta teh bahasa teh praktekna malah hese mun teu make dikir rek kumaha nu bieu ngabahasna katos teu nah dina hartos salat isya atau nabi dikir la ma'budu illallah da urang geus karumasakeun jadi abidna Allah jadi hambana Allah sebagai ma'bud salat teh nah geuningan daekan abid teh sabab la ma'budu illallah salat teh dipiwarang ku Gusti Allah hadituna la maqsuda illallah karena urang berharap ridho Allah tapi kana lama juda mah hese ilmuna kadalami eta ngan kudu nembe nu tere abi urang tahap sarua ajengan mah kumaha cenah di dieu kieu ayeuna salat isya Gusti tah kitu mun dibarehelkeun mangan teu dibitukeun namun adalah disungirkeun heula di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah nu mana kira-kira nah damel Allah nu ieu lain nu kamari lain nu isuk kancan aya nu kamari geus sekali Pak nu aya mah nu ayeuna tapak damel saha nah hanya kitu da bener lamun tanya diri kadang sorangan mulang bisa aya teh komo lebih maka terus dengan dipaksa ku Allah cicing saya ka mana gitu
Sip setengah jam. Kesimpulan panginten urang menuju diajar koko dilihatna saban dia nyaeta mulai tina ilmu syariat baik ucapan pada molang tingkah parikola terus insyaallah mah tos paham tarikoh mah tos mulai kalempet dina hartos dina tarikoh mah da jalmi ge geus geser jadi salib ka dituna mudah-mudahan jadi dakir dina hartos hoyong terbang menuju Allah. Tarikoh teh sami jalan perjalanan aslo kena. Jadi putarikoh lah kita akan sampai pada Allah dan tentu gina ka Allah maku Allah ma'rifat ka Allah beku Allah ngan wajib ka urang mah nyukri ilmu nah ayeuna tos dihaturkeun ku Allah melalui kakasih Allah dugi ka Saihul Mursyid dipaparinan we pikirna tah dikir jahatna tos disempelkeun dina ruh jismani dikir hobina tos disempelkeun dina ruh rohani eta teh insyaallah disantos teh nyarioskeun geus dicap urang mah dicap kamu minan amin ya rabbal sakit nu kahaturkeun insyaallah di dedelan ku urang sabaraha simpeun sakit nu kahaturkeun mudah-mudahan aya manfaat ka abdi sadayana dina tos kakirangan kalepatan dina pangdurikeun da tawatur sir hapunten ka sadayana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.